urang lamun aya jujuna dina manah urang teh naon carana tah eta ngakibatkeun kana hate urang bae kan tong seueur-seueur teh upati istiqomah komodi seueur 5 ayat we sandinten tong waktu lain subuh we sacanana gas pada subuh teh 5 ayat tos we sakitu rutinkeun mah jangan istiqomah supaya hati teh gersang teuing ngaos Al-Qur'an saena mah tiap waktu salat urang ngaos Al-Qur'an teh pamit tiasa atuh subuh teu tiasa atuh pada asar teu tiasa atuh wengi sacan bobo teu tiasa dina tahajud sakali mah kedah maca Al-Qur'an muka lama urang laporan ka Gusti Allah urang teh butuh ka Gusti Allah tapi urang teu laporan ka Gusti Allah engkau butuh ka Allah tapi tara laporan. Nah, eta teh diketukkan geuningan hate urang teh geus pae sabab naon? Sabab urang tara maca Al-Qur'an. Ciri